Kunaon Kang ngahulang gitu? Iya nyi kemikiran hayang ekonomi lancar jeung hirup sukses. Nah, gampang atuh Kang eta mah. Asal orang daek jeung teu na. Daek atuh nyi, cing nyai sugan boga ide. Aya Kang. Akang apa teu ekonomi teh merek naon? Merek sabun. Tah, terus Akang apa teu sukses teh merek naon? Merek mie. Berarti mun Akang hayang sukses jeung ekonomi lancar mah dahar mie campur sabun. Sok digeureuykeun. Mau darat tuh akang. Nyi, akang rek ka kota heula nya. Leumpang Kang ka kotana? Moal atuh nyi, kana motor, jauh leumpang mah. Maka dewe hati-hati karena motor masihan ku angin. Kan ieu ge di jaket, minta asup angin. Nya, abi kemarin nepo di jalan. Kabeh nu bawa motor nyari pengasetan, sieun ku angin. Nanya atuh, kabeh ge nyari pelang setang, mah lepas tangan. Aya wae. Ini